Di akhirat tempatnya saling dakwanya. Nungaran sisirikan teh leuwih ketat tinimbang di dunia. Sok aya sisirikan teh. Cenah ge ari ka si eta mah meuni seuri, ari ka uwing mah meuni henteu. Da abdi ge sarua budakna. Nah cenah bagianana ari si itu mah dua bagian, cenah ari uwing mah kudu sabagian, padahal mah kuring ge sarua anakna. Sisirikan eta teh. Cenah ge sok pilih kasih. Ari kasih anu mah meuni katempo cenah nyaanana ari ka uwing. Eta teh di akhirat bakal leuwih ketat sisirikan gitu teh. Naon sababna jelema pada mikahayang kana salah. Di dunia onaman cek paribasa urang teu bisa jalan ka kidul, bisa keneh jalan ka kaler. Kartilin urang teu bisa jalan ka wetan, bisa keneh jalan ka kulon. Munang BLT bantuan ti pamarentah, bisa keneh urang mengubaran karepnya. Bisa teh mah aya nu sawareh menang, nu sawareh teu. Ceuk anu menang teh ibu alhamdulillah cenah di mah ayeuna mah kabagean di desa teh. Syukur we cenah nyai atuh ari kitu mah. Da cenah ari ibi mah teu kabageanna naon cenah ieu teh. Heueuh nya cenah ge padahal mah cenah ibi mah cenah nu hakna. Teuing kunaon cenah nyai da ayeuna mah nu baleunghar ge cenah barareunang cenah nah cenah ieu teh teuing kunaon teuing di mana cenah melongna nu sangsara mah beuki sangsara, nu beunghar mah cenah beuki beunghar. Tapi lakeun we cenah nyai ibi mah ditampa we bisi teu meunang oge. Sugan bede jeung sugan rezeki mah di mana wae cenah ge bisi teu tidinya ge bisa keneh heuberah. Karena itu bisa keneh nu jojodoanana teu tulus. Lain cenah para tomat jeung anjing hubungan teh si eta teh. Nah geuning teu jadi ayeuna geus lain teu jodohna we. Narima maneh kayaknya narimakeun we. Aing geus kudu kumaha deui. Lain bisaan cenah maneh eta keur narimakeun kitu, mun uing menebakkan akang cenah ka ditu aing dilabrak keur kawin keur akad teh dicegat ku uing mah. Stop. Aya kuteun teuing jeung ulah bobogohan 10 tahun. Ayeuna kawin jeung batur nu anyar wawuh tukang kiridit. Apa kaya teu ngarasakeun pisan. Sia. Ai jeung urang tadi na. Pisan. Diupahan geus sing sabarnya aya bagian takaran masing-masing tapi kan nerima keun we. Loba keneh awewe mah piliheun, loba keneh awewe mah teakeun. Loba jaman loba anak abah itu parawan unggul 4 dan cenah geus kebeuk anak 5 keun we. Loba keneh ke urang neangan deui ka ditu tuh loba pisan. Bisa keneh heuberah di akhirat moal bisanya. Oh jalan deui da kudu salamet. Orang-orang di akhirat mah teu meunang cilaka. Moal aya anu bagian soranganana dinyaridokeun dicopot ku batur moal aya. Moal aya milik urang sorangan diridokeun eta milik dicopot ku batur moal aya. Di dunia mah bisa keneh urang diomongkeun ku batur ecah naon apa entah lain si anu teh geuningan sia ka batur teh ngomong kitu akhir saha eta teh guyur ieu teh apaleun harap teuing ngomongkeun aing heug aing teu kajeur beuki mah akan jeung gustah harap teh teuing moal ngabuknya
nah geuning teh turun aing kudu makan pada kitu di dunia di akhirat mau bisa kitu mana si goblok teh nungguin aing balik pada teh ha Aceh naon Gusti abdi neangan numaran eta kitu kunaon didakwa naon sababna ngomongkeun uing bareto di dunia ya sisirikanana teh gede jeung pandangan ti Allah teh ringan-ringan di akhirat